Hampurasun sareng Ki Astahyam deui. Tadi ngabandungan Bapak Jim macakeun kaputusan MK. Alhamdulillah euy. Salah kabehnya. Salapan hakim salah kabeh. Jadi nu salah mah kudu dihukum. Nya aya 3 rupa hukuman ceuk dina buku manehanana, buku MK. Hiji nyaeta sanksi tegoran. Jadi ngan ditegor we wungkul. Kadua sanksi tulisan. Tah eta mah dibere surat. Suratna teh kitu maneh ulah kitu. Katilu sanksi berat, kesalahan berat. Tah ieu teh ketua MK na sorangan berat euy. Berat nage pisan. Dina bukuna cenah nu hukuman berat mah kudu di berhentikan tidak dengan hormat. Dipecat hartina mah. Ari ieu mah henteu anger we jadi anggota hakim. Ngan diturunkeun tina kalungguhan ketua. Sarua we jeung bohong euy. Jimmy aya bae euy. Lieur. MK jadi WK. Wek.